Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayo nu ngajawab, ayo namanya. Aya. Kita unggal episode nada atau pemirsa di studio teh makin bertambah dan bertambah. Alhamdulillah Cirining Painten mulai digemari kan. Betul. Walaupun beberapa episode saja ini teh sudah wah nu lebet tos. Terus alhamdulillah terus iya Painten nu Iya. jantan sponsor. Betul. Terus Salah sahijina ieu ya. iya mejanya Iya teh ti Kang Jajang Mebel ya. Kang Jajang. Perlu Kang Jajang. Jika Ada di Jajang, Morong, Sumedang Kang. ya. Oh gitu. Terakhir ya Kang. Iya Naon teh? Oh iya iya. Ieu di mana cenah Kang? Di Indung Budak Seluler. Saya kayak di Sumedang. Iya di Sumedang. Indung Budak Seluler. Budak Seluler. Larian we. Atur nuhun. Jadi buat teman-teman UMKM nya Terus anu gaduh misalkan usaha kerupuk, terus kiripik. tahu naonnya kiripik naon sok kintun ka dieu. Oh, Teh enggak. urang calukan di mana-nama. Laras, Tampil lah. Ya mudah-mudahan Painten laku iya Bandung ngagalehna Kang. Terus gitu. Jadi kita bekerja sama saja. Iya. Gitu. Orang masih kini di warung Sawala Ah. yang penuh dengan kasban. Betul. Jadi siapapun Anda yang melihat ini, silakan datang dan silakan kasbon. Tidak lengkap kalau tidak ada Kopi. 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 Wajahna kalori manawi. Calukan lah ya namanya. Mohon. Neng Oda. Aduh, tinggal di samping. Di samping. Di samping sarung gitu. Heuy. Samping sarung teh kemarin. Ya, Samping sarung teh iya meureun. samping sarung iya gitu. Ya di samping jadi sarung. Aduh, Banyak aturan kan walaupun pada teh. bulan Neng Oda teh nya. Orang arisan. Aduh, baru nganterkeun kopi tinggal dimawa kantong. Bade arisan ari yang nulungan sa. Teuing da ieu kumaha? Kan seueur anu ngantosan di rumah. Seueur ya. Oh iya iya. Jadi iya. aman we nya. Aman. Sok atuh mangga sok arisan lah. Iya. Atur nuhun. Atur nuhun, atur. Mangga. Ya, sampurasun. Rampes. Jantan nu bade kasban mah nyalat-nyalira kan. Si Odah mah unggal minggu aya we. Aya Ditiung pot ka guguyu bagan, tapi eta di samping nepi ka bitis. Buka ge. Di samping ka bitis. Aduh, siap-siap. Kudu nepi ka handap atuh Odah, saya teh ampun. Oh terus ya aya salam-salam hiji deui Kang saedan ka ieu ya. Oh, siap. Dan ieu teh aya penonton setia Par TV. Oh, nya laras. Nya ieu teh aya namina Kang Anton sareng Anton. Kang Agus. Woi, mana Ya, Kang Agus? iya aya foto na dia. Tah. Ini teh pemirsa setianya Par TV di tahun 2011. 2011. Iya. Astagfirullah. Ah, eta mah karyawan. Karyawan. Iya, lah aya sa episode kurang di ieukeun ka dieu ya. Iya. Nya. Kada orang-orang wawancara. Mohon, Oh, itu insya teh Allah. petinggi-petinggi Par TV eta teh. Maskot bisa dimasak. Mun di tos lami kitu mah kudu aya monumenna eta teh. Yang monumen kada di lain di kremasi. Kang cenah episode ayeuna bade Mudah-mudahan, ngaguarkeun salah sawios tema anu berhubungannya tentang budaya juga. Tentang budaya. Tentang budaya. Cuman di episode sekarang saya mah hoyongna teh langkung seueur naros ka Kang Aduh. Windu. Mana we Iya, soalnya ini mah Painten di Walor. soalnya ini mah kalau tentang Kasundaan budaya gitu ya abi teh wah moal langkung seueur nyarios gitu soalnya aya nu leuwih berkompeten. Isin bagi Painten ya masa kapan dak Painten kalori Nah episode sekarang tanya pemirsa orang bakal ngaguarkeun perkawis sejarah sejarah. khusus nama sejarah anu aya di Tatar Sunda Atas Sunda. gitu tah Kang. Berat. Aduh kita bikin santai aja Oh, Kang. ini santai. Gitu. Jadi siap, Kang. numutkeun sejarah tanya ada sejarah teh nggak melulu tentang kayak tempat yang bersejarah Iya. apa ini kan ada juga peribahasa kata-kata juga Hmm. nah ya tanya tinu tablet anu di sponsori ini teh Ya, minum seluler ya. betul ada kita akan membahas salah satunya yang pertama adalah makna jas merah dan Jas merah. dari perspektif Sunda kan ngomong pami di Indonesia mah jas merah teh jangan lupakan sejarah gitu ya Kang. Tapi nu perspektif Sunda, menurut Kang Windu nyari teh kumaha ya teh Kang? Salaras nama sih menurut sumkiring mah lebih benten sarang pemahaman anu umum Kang. Nah. Ya intinya mah tentang sejarah, tentang budaya. Ya pami dina Sunda mah Painten pami di nasional mah tokoh-tokoh. Nah, Pon gitu oge Painten dina Sunda urang teh kagungan karuhun pami disebut karuhun. laras. Anu kagungan nilai-nilai perjuangan sareng nu sanesna Painten. Mohon. Nya kan ramun eta mah kan
kapungkur mah eta teh diceletukeun ku presiden pertama orangnya Bapak Soekarno. Jadi jas merah gitu, jangan pernah lupakan sejarah gitu, karena dengan sejarah teh kita ku hirup ayeuna teh ku sejarah ku kapungkur gitu. Itu teh ada falsafah Sunda tentang menghormati leluhurnya itu tadinya gitu. Nah terus Kang aya nilai-nilai silih asahnya di Sunda mah nya temung di Sunda sih, tapi kan kita spesifik di Sunda silih asah silih asuh kumaha sih silih asah silih asih silih asuh eta kumaha Kang? Dinas silih asah medan urang teh kedah silih ngasah Kang, saling belajar janten sanes mengajari tapi belajar bersama namun di urang mah yang khususnya di Sunda aya paripos DPDP handap asornya gitu nya janten misalkan urang teh ngobrol sapotos kieu teh teu karaos kieu teh salerosna nama nuju nyepunten dalam tanda kutip sedang mengajari dalam tanda kutip gitu. Tapi pada prak-prakan nama teu karaos bahwa eta teh sedang proses transformasi nilai pengetahuan sapotos gitu. Nah painten ayeuna di Sumedang kalori 22 April tahun ayeuna teh milang kalah Kabupaten Sumedang. Hari jadi 22 April. Anu ka 448. Masya Allah. Ya wilujengnya kangge kota Sumedang gitu kota kedua setelah Bandung yang saya merasa tenang sekali berada di sini. Ya mudah-mudahan Sumedang langsung nanjir segalana gitu. Amin. Nah, terus asuh. Ieu mah karsep panggori ya. Silih asuh. Jika tadinya si Teh Oda hayang we ngasuh gitu. Silih asuh mah yang urang teh kudu saling misalkan pami aya kalepatan, pami ieu urang silih nyalingan nyametan painten pon kitu oge asuh. Eta teh naon asihnya? Asuh Kang. Oh asuh nembe asuh. Ya saling mengingatkan lah itu mah Kang. Pami misalkan aya kalepatan pami ieu nya ulah naon nya ulah sungkan pami cek bahasa Indonesia mah kangge urang saling mengingatkan. Iya. Terus abi nambihkeun sakediknya tentang leluhur tadi itu tadi. Ya benar tentang adanya leluhur kita yang dulu pernah ada itu kan leluhur teh punten abi campur bahasa Indonesianya mengajarkan ke para turunan-turunannya teh pasti mengajarkan adab yang baik gitu ya. Karena kan ada paribasa adab heula nembe kepintaran gitu. Jadi kepintaran ilmu anu sakitu digaduhan leres nage teh saena oge kirang sae pami kira teu gaduh naon namanya adab gitu. Jadi nya kira langkung nama adab dari leluhur sebisa mungkin turun temurun mesti harus dijaga lah. Nah, teu karaos ya. Banyak meni asal nyarios teh geus sa segmen gitu. Iya soalnya seueur nu lebet ya kan iklan kedah aya nu lebet gitu kan. Jadinya kita nanti ketemu di segmen 2 dong. Siap. Tipnya tong ka mana tetap di Warung Sawala. Wih di Warung Sawala. Alhamdulillah. Ya, terus lebet ke segmen 2 karena tadi kita baru sedikit membahas tentang sejarah. Nah, Kang, terus ya aya patarosan ti abi. Aya tradisi lisan sebagai penjaga sejarah. Tradisi lisan sebagai penjaga sejarah. Nah, eta abi kumaha nya maksudna teh? Hoyong langkung itu maksudna naon sih gitu teh. Kumaha cenah Kang Windu? Nah, Kang Ori kalaresan kamari painten simkuring aya pelatihan menulis. Pelatihan menulis. Si peserta nate juru kunci sa Kabupaten Sumedang. Juru kunci. Juru kunci. Kabupaten Sumedang. Atuh ieu mah abi kudu kieu. Sepuh unggul abi kaduh isinya punten abi ge mun. Tapi kan itu teh aja kan transfer informasi ilmu tidak harus ke yang lebih tua atau apa kalau sama-sama harus mentransfer. Ya, saling mengisi painten. Betul. Da kamari painten sanes budayana anu diguar teh namung bagaimana caranya si penutur tradisi lisan gitu biasa nyerat Kang. Jantan inti nama supados para juru kunci itu biasa nyeratkan cerita anu ku anjeunna di Cepeng karamat anu di Cepeng gitu. Dituangkan ke dalam sebuah tulisan karena mungkin para juru kunci ini dia memaparkan sesuatu mungkin masih dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin Kang Windu bisa mengalihkan itu lewat media tulis. Terus gimana Kang feedback dari mereka gimana Kang? Feedback dari mereka bagus kan ya, bagus. Malihan abdi kenging oge info-info ya ternyata ya memang di Sumedang teh seueur pisan tradisi lisan anu dicarioskeun turun-temurun Kang.
cerita rakyat ya dia diturunkan tapi kumargi kitu anu namina tradisi lisan makan pamit aya anu neraskeun carita teh nya mandek didinya terancam carita teh punah gitu kan saya nah eta penten anu melatar belakangi nah kamari aya program menulis di panti baca ceria Kang Ibu nah orang ulama tuh kan dia siap terus aya nu unik nah Kang perkawis salaresna mah tradisi bisa mah kantosnya seueur gitunya di Sumedang bodi manawi ayeuna nah di Sumedang oge seueur babon-babon atanapi kitab kapungkur anu salaresna mah di urang oge di Sumedang tradisi menulis teh tos seueur tos aya gitu ya namun si dokumentasina si kitab-kitabna teh nyapainten urang tos kantos nguping aya anu dicanda ka Belanda ya kan ras aya anu diduruk waktu zaman pemberontakan eta tepatna di Paseh itu Paseh Sumedang dia nah kamari sesepuh anu ti palihan Paseh ngajelaskeun bahwa ya babon nanti kantos aya itunya kitab catatan namun painten diduruk ku gerombolan ya ada kejadian itu dibakar janten ya si dokumentasi anu aya ayeuna teh nya sekedik pisan gitu ya sekedik pisan teras oge aya anu gaduh gitunya aya anu gaduh buk atau nabi kitab musik keneh seueur anu di kulawargina masing-masing tadi dibuka ka umum gitu iya di lebih ke disimpan secara pribadi dan ya kirang uling apa enten pamilebetna naon mah gitu mohon namun painten aya wasiat atanapi kumaha nya ieu mah ulah waka dibuka aya oge begitu kan ieu mah ulah dibuka cenah ieu mah malihan tak can diturunkeun ka putrana aya oge gitu ya jadi nya kumaha pun si kondisina nya nu karar itu teh aya abi mah cukup untuk tidak dihantam we gitu kan misalkan aya nu imah teh kengeng gitu wios we atuh naon saya teh kebanyakan mah kan apa ya ada yang kayak gitunya iya mungkin dalam rangka mungkin melestarikan oge-nya kan karena kan udah banyak yang hilang juga tinggal dilestarikan di ka sajarah kan si tradisi lisan ieu nya abi yakin gitu nya anu tadina aya puntennya anu ayeuna aya dina seratan gitu nya dina kitab-kitab zaman kapungkur nya kapungkurna oge pasti berawal dari lisan heula disaportos kitab suci ya betul kan katakan tina kalam heula gitu satos tina kalam painten iya penting oge kangge diseratkeun atau dituliskeun untuk diabadikeun diabadikeun ada secara fisik gitu nya pon kitu oge ku ayeuna nya langkung sae painten pami folklor tradisi lisan anu tos bade punah eta nya didokumentasikeun ke dalam bentuk tulisan gitu. Betul. Ya mudah-mudahan nu kamari rencana bade dijantenkeun buku kamari teh. Mohon. Aya bukuna Kang. Siap. Ya pamitra saya rencananya gitu. Ya teh aya deui kearifan lokal dalam menjaga alam. Tapi Kang satu acan diguarkeun ya. Ieu iklan geus kieu wae gitu. Ya, emutan ya ku pamirsa patorosan abi tentang kearifan lokal dalam menjaga alam. Jadi alam oge ieu teh kedah dijaga tapi nganggo kearifan lokal. Kinten-kinten kumaha kayaknya satos ieu tetap di Warung Sawala. di Warung Sawala. Iya. Jadi pemirsa emut kene di segmen Sata Candanya tadi teh aya kita harus menjaga alam dengan kearifan lokal. Nah, eta menarik Kang, eta kumaha kearifan lokal seperti apa yang bisa menjaga kondisi alam Kang. Aduh, seueur pisan bener Kang, pami misalkan orang nyarioskeun kumaha carana ngajaga alam ku kearifan lokal gitu ya. Nah, dina kearifan lokal kan seueur pisannya sama kantos dibedah di awal-awalnya pami emut mah tentang mitos yang gitu ulah kaleuweung anu bisi anu pamalitnya nah bet ulah kadinya bilih nate kelestarian alam nu aya di leuweung eta teh kaganggu Kang. Mari pami numutkeun nah ieu painten agungna nilai-nilai kasundaan gitu ya. Kolot urang kapungkur kantos nangtukeun mana gunung atanapi lahan anu tiasa dikelola nya aya leuweung
garapan, aya tutupan, aya larangan, itu Kang. Tutupan larangan tutupan larangan nuhun ya eta garapan teh eta punya fungsi masing-masing gitu ya, fungsi masing-masing. Terlebih painten anu ulah aya jalma anu kadinya gitu kan. Pami misalkan ayeuna we kajantenanya ketika nilai-nilai kearifan lokal sudah tidak dipatuhi gitu ya. Banjir ya kan. Longsor teh ya. Margi gitu si leuweung larangan anu teu sakedahna di garap gitu nya. Ieu di garap ditebangan kan. Ayeuna kan pami halodo kirang cai. Sakit tuh. Pami hujan longsor. Terus di mana-mana itu. Nah, eta painten fungsi kearifan lokal ngajaga alam gitu kan. Nah, ieu sama kedah urang dilestarikeun deui gitu nya. Ka barudak ngora anu arah di gitu nya. Nya painten tantangan nama ka belah dieu nya. Kira-aku aya nu kitu nya. Kan budak anu mah tos bentennya nya. Tak kitu sabenten-bentenannya cek abi mah sabenten-bentenannya kondisi nu barudak ayeuna alami teh nya cik atulah ngadangu sakedik mah kitu kapungkurna teh kumaha dijagana kumaha takengingna kumaha gitu. Da kabuktos punten ieu mah sanes ieukeun berbagai kalangan gitu. Aya misalkan contoh anu barudak ayeuna mah kan resepna teh naik gunung gitu Kang ya. Tah naik gunung teh nya aya eta teh jalanna misalkan nya tos ka kanan we nu tiasa dilewatan. Panasaran eta teh ka kiri nu teu meunang gitu. Tah eta teh punten tiasa we misalkan anjeunna naon ical gitu dul ka mana gitu. Tah eta teh entong sagawayah gitu nya. Jadi lebet teh kadinya mang si nah ieu nu menarik oge abdi kaimutan Kang dina perbincangan di luar diskusi nu kamari ya akan lebih di luar workshop atau lebih seminar di luar konteks itu ya. Wan sareng juru kuncen aya nu nyebatkeun kieu kasepuhan teh sanes orang Sumedang cenah pami henteu percaya kanu mistis. Nah, aya nu nyebatkeun gitu. Ya di Sumedang teh painten ya sanes di Sumedang ngumpulnya di wilayah painten Jawa Barat atau lebih khususnya Sunda. Malahan di luar oge pasti aya gitu. Terus. Aya anu namina pamali teh lah. Betul. Ya pasti aya kan di Nusantara. Karena emang harus menghargai kita yang kita tuh hidup tidak yang terlihat secara fisik aja gitu. Karena kan kalau di agama oge diajarkan kudu percaya, kudu ngaimanan kanu goib. Nah gitu. Jadi ya aduh, entong sagawayah teuing kitu. Sagawayah painten tuh. Nah terus Kang aya cenah bahasa Sunda sebagai warisan sejarah. Nah bahasa Sunda yang menarik Kang. Iya kan abi teh nya kalaresan mah abi teh ngetok paluna mah abi teh orang Sunda. Oh gitu. Tapi da bahasa Sunda nanti asa kirang lemes, jauh ti lemes gitu. Sedangkan ieu teh warisan sejarah. Warisan sejarah. Menurut Akang kedah kumaha Kang sangkan si warisan sejarah ini tetap terlestarikan. Nah Kang, salarosna painten anu disebat nu mana sih bahasa Sunda nu asli teh gitu ya. Nah, aya nu nyebatkeun aing teh kasar ya. Aing kasar gitu ya. Maneh gitu ya. Sia. Khususna painten kata aing kan. Salarosna kata aing teh eta bahasa Sunda asli kan. Bahasa Sunda asli. Pami misalkan orang aya paribasa undak usuk basa nya. Tuang, nanda painten. Nah, salarosna mah eta teh budaya Mataram kan. Budaya Mataram. Painten bentenna Sunda Priangan kan. Sunda Priangan sepotos Bandung, Sumedang, Tasik. Pasti bahasana teh lalemes. Pasti lalemes kan. Benten sareng punten Bogor, painten komo Banten gitu nya. Bahasana teh dalam tanda kutip urang teh disebut kasar padahal eta bahasa Sunda nu asli teh eta kan. Sunda Pajajaran teh. Iya, Pajajaran. Berarti Kang misalkan ya selama ieu teh paradigma nu muncul khususna di abi nya nyantokeun ka abi we. Abi teh rumaos jiga misalkan nyebatkeun kata aing, maneh, kitu sia gitu. Sebenarnya itu teh bukan tidak boleh dipakai. Tapi mungkin kepada siapa kita menggunakannya, Mbak. Pada siapa kita menggunakan dan kurang kadung teh terlanjur menggunakan kata yang lemes-lemes. Oh gitu. Seolah-olah nu kalari teh kasar kan. Padahal sama tidak. Bagi mereka yang sudah tahu. Betul. Tapi lamun misalkan orang nyariosna sareng anu teu acan uninga kana sajarah nu tadi nya pamitiasan nu lemes mah nya mikirnya nu lemes gitu. Tapi kan tergantung konteks oge teh sih Kang. Misalkan orang teh keur ngadat kitu nya. Misalkan kan ngeunaheun nya mun ai sia kan moal mungkin ai anjeun. Eta kumaha kan sesuai dengan kondisinya juga pemakaian bahasa teh eta
pami ngambek mah eta kumaha nya depannya tadi teh apa enten pami nyariosna lemes mah kecuali gini kan aya sebatanan soft spoken soft spoken ya soft spoken cuma nu ngambek aral gitu tapi tetap soft spoken lemes gitu nya iya susah gitu ya susahnya tapi ada apa kalau rasa memang betul ya salah satunya warisan itu tidak hanya tentang uang tidak uang kan kata-kata, kalimat, terus bahasa itu juga ya makanya tadi disebutkan budaya sebagai warisan sejarah teh itu betul. Nah, bet aing teh kata aing gitu nya kata aing teh di mana nya di Sunda Pajajaran teh iya. Segala ning paenten kata-kata nu aya di urang boh lokal, boh misalkan nasional eta pasti kagungan sejarah nama masing-masing. Nah, bet aya kata ieu kok ieu di dieu gitu. Nah, bet kata ieu oh kapungkurna kantos aya naon. Betul iya sih. Terakhir Kang, pertanyaan terakhir tapi ya. Mana Kang? Naon cenah Kang? Aduh, orang dong. Gua peran generasi muda Kang kangge ngejaga sejarah gitu atas kumaha. Peran generasi mudanya saur abi mah satu itu ya kedar menjaga dan melestarikan bahwa atau tidak mengetahui informasinya kalau anak-anak muda sekarang teh cik atulah sakadikna apal misalkan kapungkurna teh kada kumaha kan aya istilahna teh yang budaya yang dulunya dibuat itu harus dilestarikan karena ya untuk kebaikan kita yang sekarang anak-anak muda sekarang ya. Terus nya numutkeun oge aya abi coba kayak sama Pak KDM ya. Pak KDM ini kan menurut abinya baru ada kepala pemerintahan, kepala daerah gitu. Yang dia tuh membawa nilai-nilai budayanya ke dalam instruksi-instruksi kepemerintahannya gitu kan. Jadi baik itu kesehariannya juga. Baik kesehariannya juga gitu ya. Dia menurut aku mah tenan naon anjeunna posting karena kalau tidak begitu teh anak-anak muda sekarang nggak tahu gitu karena kan gubernur konten. Nya gubernur bae we anjeun boga teh gubernur juga gitu. Boga teh gubernur anu bisa memakai KTP pertama ya. Pokoknya tuh ada wah gitu. Jadi ada kesinambungannya ada Kang KDM tuh bisa kayak anak-anak muda sekarang digitalisasinya tinggi, main handphonenya tinggi, nah dia tuh mengaitkan kesehariannya, kesundaannya, budayanya lewat media sosial. Nah itu harusnya anak-anak muda tuh aware ke situ tuh gitu. Jadi buat saya anak-anak muda sekarang bisa mulai lagi untuk melek akan budaya khususnya budaya Sunda lah. Ulah isin jadi orang Sundanya terus orang kena bangga. Betul. Nya getih abi Jawa ya. Tapi abi teh isin ngaketokeun Palu abi orang Sunda. Meskipun ke Jawa di kebesit sekedik aduh aing mah. Aing. Persib. Ya Bang, aduh Tekarawas main. Tekarawas Kang Windu terima kasih di episode sekarang ini saya lumayan banyak insight masukan dari Kang Windu yang lebih banyak punya pengalaman di wilayah Kasundaan ya Kang karena kan setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jadi ini juga sebagai ajang tukar pikiran Kang atur sharing. Mudah-mudahan juga nyampe ke pemirsa yang ada di rumah. Apunten bila anu lepas Pak Iden. Kesempatan anu nuju nonton. Para sesawiyos Kang gitu. Ini ya kalau begitu sekarang waktunya kita pamit dulu nih Kang. Mohon hatur nuhun kanggo pamirsa Par TV anu parantos manco Warung Sawala. Yap, dan ulah hilap terasa kesini Warung Sawala anu mungtayang di Par TV Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.